Yan, dulu motor bagus amat dah. Di COD-kan. Ya, nih motor sebagus kini dijual kia lah. Ih. Kayak. Tapi profilnya orang letik toh. Orang letik. Meureun tah mah iseng doang meureun nya ngupload ge. Nu menang balon warna-warni. Keur gawe naon. Tapi teu nyawa eta toh. Lamun deuk urang cek bae. Anu aneh-aneh menuju urang tinggalkeun. Oh, cek bae kitu orangnya. Ngajajalan. Oh, cek bae. Sugan bae bagus nya. Ada sih. Dicek kira tuh. Aku hari aja tayang aku hari itu. Ayo orang delan bae orang itunya. Oke, ayo. Katanya anda coba na. Dinya oh. Corok letik tuh nyan bae dong na profil na. Kan jebakan nih Yan. Terus kok tadi jebak gua rok letik tuh tok. Coba tangkin bae lah. Hoi Tun. Ini anu coba motornya. Mohon iya motorna. Karakter kamari doang di servis. Minggu kamari. Tun. Dia nyawa surat-surat nanti. Corok letik. Atau pasti surat melengkap. BPKB STNK. Jangan panggil aku anak kecil paman. Coba aing aja jalan motornya ya. Mesin aing ngadengnya. Tegar Ada i motor mesin si gawe nu katahan kieu. Sawarana teh i motor teh blender. Atau adatna eta mah emang ciri khas motorna. Kayak geus panas memual barang. Beuh aing ari geus ke poin dibawa-bawa i motor pare mogok. Kumaha tuh sking mogok mengarati. Atau tenang bae motor mah garansi 3 jam. Lamun aya naon bawa deh ka urang. Dan garansi 3 jam. Itu tah masa kebaca oleh bae geus eueuh. Ku di jalan bae beak tah mah. Garansi 3 jam ieu. Yan, jadi kumai kana motor jengs. Teu yakin teh doang na. Tapi geus kagol ka dieu lah. Oh iya, teu yakin demi menjadi motor kieu. Teu beungeut-beungeut orang letik na beut nipu kolot teh. Kumaha mun olo dingkengnya aing ngomong teu mau duit na yan. Udah aku tak gitu. Geus meuh juga mangke aing ngomong. Oh, Aing ngomongan. Orang letik ieu. Kalau misalnya Aya ngomongnya. I motor sebenarnya mau orang cocok ieu. Cuma nih orang karek ieu COD teu mawa duit. Kapohoan orang duitna. Kumaha lamun gesuk beurang bae urang ka dieu deui. Non, besok berang. Atau ada nanti langsung ke dia datang. Soalnya motorna loba nu nawaran. Oh. Geus burung kayak guys urang ka dieu deui beurang ya. Nya ada gitu mah. Oh. Ampura ieu lain kutu cocok motor bagus kayak Ya. paling dohor kurang dicek deh. Yuk. Edas demi ieu pengalaman COD teraneh nu geus ku aing dilakukeun. Hadena bae urang kabur ya. Hade ku yang diolot oroknya. Oh, geus lah jadi sok mau urang meuli ka langsung ke sentral. Langsung ya, naon. Minimal teu dong blender. Diolot iku rek letik he. Mejai baliknya. Terus aja.
Boh, ulah-ulah deyan kalakuan cowok doang gitu. Oh, aing lah mulai orok leutik edan. Tinya ho aing nu aya-aya baenya. COD jeung orok leutik deui. Muji goreng patut nada tadi orok leutik. Atau siga ada orang lamun teu ngolo atau kawalo eta ku eta. Aing sebenarnya teu yakin kana motor tuh. Muji motor gorengnya. Beungeut nu kajualan goreng. Karunya yang orok leutik kan geus kitu lah. Komo jagana gedena tong naon. Beut-beut nipu kolot eta orok tadi tuh. Tadinya yang damang wajib bukan gitu. Aing karunya hemanin bae emang senwanin. Siap. 1, 2, 3 besrot. Anjing, itu udah dipencet tuh ya? Ya, ini motor bagus amat tuh Edan. Tapi itu percaya bakal dicodekan. Soalnya bagus sekali motor. Iya, seri anjing, kadinya asup kan audio. Cut. Kunci baik. Oke. Sudah seri. Terus tekur didinya dia, tekur didinya. Rusak kamu ngedrop dulu. Itulah. Dia yang tadi itu. Itu ngapok kan deh. Aja direkam tuh ur. Oh ya. Jadi dia kita enggak. Bohongan dan cicing banget. Jangan tuh dia tadinya katanya. Action. Betul di pop tadi pop